Eh, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Sebelah mana ya? Alhamdulillah, ini mah lobang, belanja banget. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka tetangga macam itu lebang ini. Kalau batu mana-mana entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan aku aneh nya teh kunaon sih. Jadi hari inget ke anak yang cukieu nya, aya naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, warung ya. Tadi siram-siram bara poe. Kitu we anak aing teh kitu we sapopoe, bunga apa kitu we. Mah undangan loba banget eta mah. Tahu yang itu urus undangan ieu. Ih, era itu teh undangan. Cep, maksudnya kitu wae. Mah terus ieu. Ke bujang teh. Tah, ngaduh, kayak tilu tah. Asa bodoh teh anu kitu beri ka aing anu duit ka aing mah. Tapi duit batur. Cep, Si saya teh geus ulah kuliah lah. kumaha? Mama pusing lah mikiran ampun tinggal menirit itu 7 kepentingan 7. Kumaha nya? Kumaha naon? Kumaha wae sih Maksudnya mama? gitu tong kuliah. Naon tentang kuliah? Yang ke gawe ke nengan gawe pencet geus sidang beureun geus nek 20 masa nek kitu wae. Kan pasti teh ngirim-ngirim, Cep. Ngirim naon? Duit lah. Ini ngirim santet. Goblok. Heeh, nengannya pagawean, pasti ge bagusan solo mah beurang ngalamar. Ka mana? Astagfirullah atuh masa kudu bejaan sih ku mamat, paneangan neangan ka pabrik-pabrik meureun. Panggilkeun atuh lamaranna make naon ari ngalamar emang. Oke dipanggil ku mama timbang lamaran mah geus aya itu. Dang heula atuh lapar. Heudang heula. Masih teh karunya ka mama. Henteu. Tapi mas tinggal sakikeuna cep pakai dang sia. Mah teh karunya. Kan mama mambung lah kayak arung-arung mama dibilang miskin ku mata. Saya nu era kan? Aing teh biasa kan miskin teh cep, aku batur. Geus atuh rek mandi heula. Kalau mandi cenah seger abis Siapkeun, tarima. Heeh mau disiapkeun kabeh. Langsung Tapi mangkat. kamari di eta kan disusun ku cep. Oh, batu surat-surat mah loba. Heeh, kayak disusun mama. Mama kayak mau keseusehan ngadon tuh kan da pinuh atuh pakensi ya. Ulah mah balatakeun wae. Dis. Bibi ngilu moekeun pakaiannya. Ajen tong. Iya, Bibona. Oh ya udah. Muat gak itu jemurannya? Kan baju nenek banyak. Kajen atuh moetnya dek muat-muatkeun we ku Ibi mah. Ieu baju seencep can dipoe-poekeun bararase. Ieu baju saya mah ku garoreng Ya udah. Tapi hati-hati, baju nenek pada jatuh ntar. Moal lah mau pada jatuh ieu. Teh pala tibang baju kieu mah teu we ka kebun salak, sarowek. Nuhun nya. Iya Bibona, mamanya Encep. Ampun, ieu panas. Terus ngomong ka aing ini panas. Dis. Ya dis bibi ngilu diuknya, panas banget. Astagfirullah, di bangku geus barat taun ieu. Naon teh ngaranna teh? Letoy. Dis. Nini ke mana, Mak? Nenek udah berangkat, Bi. Tadi pagi-pagi ke sawah. Geus mangkat kan ku giras ini terus kan bibi mah gering kene. Iya, tadi bangun pagi-pagi. Gadis juga belum bangun tadi pas berangkat. Geus nyangu. Udah. Bibona banyak semutnya. Goblok. Lagian atuh ulin di kebon ngalah kembang, loba nyamuk Lebih beureun, nyiram. loba sireum. Siram Buduk sia. Nah, Cep. Tuh, geus siap kamari tah ngalamar. Masih ayeuna ngalamar. Hi, kamari mama tita. Heeh, isukan aing Panas dek banget sih, isukan. Cuma mau cari kerjaan. Iya. Saya boga ongkos. Minta duit ke dia. Aing teu mau duit. Jadi saya boga duit teu nginceum. Ada tadi dikasih nenek. Tapi cuma 2.000 kan buat gadis. Udah 1.000 aja ya. Pas 1.000 mah. Ini ada di tempat garam. Nih. Mau beli es, Cep. Kajen 1.000 ge mah beureun jeung beli esna jang. Numpangnya. Hah? Heuh, empang rek motor mama. Mau pernah mogok wae oge. Astagfirullahaladzim, kajen teuing make dorong. Nuhun ya, Dis. Emang Encep nggak sekolah lagi? Gimana? Justru eta bapakna teu ngirim-ngirim, pan kuliah teh mahal meureunnan. Ampun, aing ada meuni geus jajana, teh mah meureun teh 20.000 teh saminggu. Udah gadis ikut aja, Cep. Itu bisa lah, ini mah lalaki doang lawongan oge. Emang daeknya emang belum manggul. Berat. Aduh panas banget ya isukan lagi, aduh. Sanggup mah mangkat nah.
Kalau enggak sam garang mangat kayak sapamna mangat mantes security. Ya tuh, doakan tanya. Kalau lah kalau nok nggak doakan yang terbaik buat kamu. Sing hasil na. Gak ada di mana-mana. Assalamualaikum. Sing hasil tong. Dadah. Assalamualaikum. Pak. Mereka lamar orang, Pak. Kok rosong sih? Pak. Assalamualaikum. Bang, mereka lamar. Kok rosong sih? Kamaran iya, pabrik kok ngajak kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, capek ah. Yang kamana deui ieu puteran teu menang-menang gawean. Mam adat-adatan wae segala digawe deh ah. Bener pabrik teh ah. Pabrik gede-gede kosong bangkrut. Lamaran di salon. Nggak nyalon, bisa jadi tukang make up ah. Kesel banget dengan pegawaian deh. Aduh, kumaha ieu nya? Ah. Si mama balik pasti tekan nih. Ceritani lah na beak. Aduh. Kesibukan lagi aduh. Kira aku kudu gelut jeung domba, tapi boga kesibukan. Bah, kumaha bah bantuan atuh bah. Pun orang itu boga naon. Bukan naon. Heeh. Boga beasnya. Teu boga beak, teu boga dengan sangu. Sama awan mati-mati di kain. Emang kaji nama. Esa ka mana? Ada kain mana sapi? Heeh. Kan ka urang heula nya. Ditip Da ka nyusul. Ditip. Ka ada gitu. Heeh, makan kan hai heula. Yang geus ka urang heula nya. Yang tetepnya Tungguannya di Masaki. ke nyusul. Betulnya balik lapar ah. Bang ayo bah teh lah. Assalamualaikum. Ai kan ini mah karunya bantuan ya, Neng. Ulah diantepkeun wae karunya ke sekolah simpang manten. Iya, kan tiap hari juga gadis bantuin. Heeh, tuh piring nyangu emang geus bisa nyangu. Kalau nyanyi suka dimarahin, suka nggak masak. Apaan sih? Oh emang kudu bisa nyangu, tiletikannya kudu bisa. Kudu bisa ngejo. Oh. Kayak di lembur mah. Bibi emang ti TK geus bisa nyangu meureun si Wati. Paling gadis nyapu doang. Atuh kemelan maneh lamun boga salaki kumaha? Assalamualaikum. Salam. Geus coba aja lo menggening. Islam. Iya sih geningan. Rajin wae. Lah. Ka mana? Biar ka di wae kan ini tadi mah. Eta baju meuli ku alus. Dikira kotoran ka saurang eta. Biar minta gembangnya. Astagfirullah kos budak Yang mau banyak-banyak. kembang. Ini segala boga kembang. Oh lah emang Kan urang teu tiap boga hari kembang. mah gadis disiram jadi nyebrung. Segala zamannya bro. Nyebrang meureun. Emang Emang tahu nyebrung apa itu? Ini sate nyaho kolak. Masal papagahan. Dia lo mekar-mekaran. Dia tahu. Asa gara retek sih, gara nyebut-nyebut. Ngomong Sunda nih ku teu pantes. Iya halo Tapi do. lama-lama bisa. Iya halo do karak mulainya sugannya. Astagfirullah panas aing mending esan kieu eta. Biasanya mah bawa narak hujan, sal panas gigi. Heuh nya. Pokoknya ke sore. Ulah Pak apa Baris sih? ya. Hujan Pak Bares. Aduh, Lagi pakai kesang. Heuh, nama nih hawar-hawar kieu cuacana kok meni. tak ujung juga brus hujan. Assalamualaikum. Salam. Pasti sebalik ya. Aduh, Mak. Kita ngalamar apa? Kumaha? Terus puteran pabrik teh narutup kabeh ah. Narutup. Narutup atuh kebutuhan nu eta meureun. Anak saya ngalamar.
Heuh lah, anak Itu aing digawe. teu ngalamar heuh. Emang geus tang bejeunna atau umurna gawe. Geus nahi, pan manehna kuliah, tapi kan ongkosna meureun ayeuna teh. Allah, Ini salah sih ka mana anu si Aji. geus tong dibahas si Aji. Anu kamar teh ngirim-ngirimnya. Aing ngapa deh Mama aku rambutnya merah gitu tadi. Oh iya panas banget tadi itu. Kan kos bapakna bule meureun. Bekas ganggara. Gimana Cep dapat nggak kerjaannya? Ah boro-boro pabriknya narutup KB geus bara-bara pager ge ah. Apa ayeuna teh poe Minggu. Maksud siang ngalamar. Di bulan hari Minggu. Hei, Astagfirullah. pesan. Cuma asli teh ngalamar Mana poe Minggu kok? Oh lah, bung. Asa tadi bejaan nih, Bi. Ada rasa siapa yang nama ayeuna? Teh pe Salasa. Teh hidang ya pabrik narutu. Atuh meureun nutup mah Cep, pesta taruhnya. Aman teh ngelamar-ngelamar wae tuh ah butut ah. Tapi duit Cep. Mah duit 1000 be ya pakai mulut Sarebu uang gadis. Yang tadi gantiin dong. Astagfirullahaladzim, bejir tengah lamar. Kere ongkos 1000 nutup. Wajahna atuh bedak kita ke hulu kayak bisa menang pagawe nu alus. Kayak isu kan ngalamar deui. Geus wae di urang wae ngangon domba lah di urang. Daek ngangon domba. Ya Allah. Oh bau ah. Manehna mah kitu nek ngalamar teh teu bangsa ngomong isu kan nek ngalamar teu kitu ieu. Keluarga si Bona mah teh euceur kabeh. Oh, Kan aing ngomong heula mah. ngalamar. Aing ngomong heula mah kan urang bisa tahajud heula nya. Sudah digebrukeun gitu ku Allah, Tinggal sih. mah gebruk. Sedaya ditinggal sok. Aya we Cep. Siapa? Kamari teh ngalamar wae atuh buru-buru. Sugan mamah mah itu isu minggu harap gitu, tadi juk isu kan apa minggu. Hei aing ngalamar teu menang di beureumman Kan cenah. emang geus beureuh masa kudu dikunengan. Hideung heula tuh. Panjang di Bona. Teu meunang. Kalau cukuran heula lah ku mama. Dai dicukur ku mama. Nukas bog jago. Segi aja. Eta siapa kan? Aduh, asik. Ngalaman geus lengkap lamaranna. Lengkap cuman mah kan kain ku yang diri mah kamarina lengkap. Tapi kumaha dia tambahin naon baru kan urang Ya kan, mah. lamun ngalaman kudu aya fotokopi. Misalkan ieu bara-baraha SKC kos kadari Heeh. lihat Cep. Berekeun Cep sugan. Oh. Salah deh. Kulila. Di Bona ini bukannya surat tanah. Suratan. Emang sih nyokot suratan ku boloon. Mama kamari bawaan kan surat-surat. Heuh suratan heuh surat polio sekali aku bawa. Ini fotonya juga yang lagi di Gitu. Ragunan. Ampun. Astagfirullah jadi semaheun. Jelas, Cek itu ku bolon-bolon teh hirup teh sia geus gede meureun. Cek mama kamari bawa foto jeung kabeh surat-suratnya bawaan abis diterima. Astagfirullah sekalian atuh surat dok teh naon pangaranna teh surat. Ya, Oh, nya. Ya, meskipun ayeuna pabrik yang muka mau diterima, iya salah lamaranna. sugan atuh eta mah naon saya bonus gitu teh. Teu kudu urang mawa deui surat Ada tanah. yang surat tanahnya Banyak malah orang hilang. Abe nyahoun kituna pabrik teh Tuh, yuk lu lega tangkar rambutan teh. Iya. mah. Segala aya kos kita geningan. Ieu mah keur mama encok. Mama encok keur di naon ngaranna teh di foto teh ya. Ngaranna naon sih geus? Henteu euceur. Oh di Ronsen. Si Bonah mah teu euceur ge mun. Kita ke leklok teh meureun. Terus kali sih gede banget. Kalau kali mata lu kelese. Gak ada para ruas. Boloan dipiara. Ampun cara main kayak gitu. Boloan. Udah nih biar. Borolon sia teh. Aku mau nyusul nenek. Saya kamar gadis. Kalau teh hidang. Dorang ka sia ka aing.